Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi sareng Mang Augustin. Wargi sadaya anu sim kuring dipihormat dina denget ayuna sim kuring Mang Augustin medar carios enggal, Vandebur. Pihatur rebunuhun oge ka awargi sadaya anu parantos berkontribusi like, komen, subscribe sareng share, channel Dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nu kasebat mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak manfaat saseurna pikeun teung urang boh tinu sae sareng tinu awona. Kirang langgungna disuhun keun karidoana tur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Mugia janten panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Mugia katampi kusadaya kadang wargi, sok sanaos kirang mernah dina ngadongeng keuna. Mangga nyangga keun Vandebur. Bagian ke-3. Naha lain batur nu kitu teh. Lalaki nu teu wau. Miurun moal nyeri teuing karasana. Hati-hati aya nu keur ngabobodo jeung ngadodoho, eta kitu nu dimaksud harewos awewe eta di peuting. Telat atuh mun kitu mah ngabejaan teh. Terus kafikir rek euron tina pagaweanana jeung nyokot Zainab. Tapi rek dibawa ka mana sawatara hirupna caan puguh jeung sarua weh jeung ngarebut kasenangan, ngarebut kabagjaan nu caan lila dirasa keunana ti indung asuhna Bu Asri anu sakitu nyahiunana. Sapoe harita sirahna bener-bener asa beulah nepi keun ka aisupna. Rahman mutuskeun kudu nahan diri heula nepi keun ka aminang sarayana Anita bisa kacumponan. Isupna Rahman digawe saperti biasa. Usaha sakuat-kuat teu nempo keun karung singa. Kaos sineng Zainab geus meunang, mirip pisan jeung nu diaya keun ti sakolana. Komo Dewi Bu Asri, barang datang oge ngabaran kitu. Tambah egois mun manehna ayuna-ayuna niat nyokot budak. Kitu oge waktu beurang ngapak Dodi datang. Ngajak badami jeung manehna. Rek meuli alat-alat nu anyar keur bengkelna. Coba maan naon wae nu kudu dibeuli salain mesin paranti muka ban. Awalna Pak Dodi nanya kitu ka Rahman. Naonnya, Pak? Mun bisa mah sakalian weh mesin balancing jeung sporing napak, ngarah sagala nyampak. Rahman ngajawab. Tapi teu daek niutuk bengeut dah hate mah hate. Angger ambek. Mun bisa mah kunci Inggris nu dicekelna hayang pisan ngagebukeun kana huluna. Sporing balancing, nya. Tanya Pak Dodi Dewi. Leunguna ayuna maah geus nyepeng pulpen nu biasa aya di meja. Enya, Pak. Mesin balancing jeung sporing. Pak Dodi teu nanya Dewi dan nulis heula naon nu dikecap keun diukur Rahman. Rahman oge terus keluar dan nempo aya mobil asup. Ditutul keun ku Pak Dodi jeung Bu Asri. Jigana rek terus balanja. Geus nempo dunana arindit. Rahman asup Dewi ke arohangan Bu Asri, nyokot pulpen urut dipake Pak Dodi, ditilaman make kertas, terus diasupkeun ku manehna kana plastik. Sanggeus neun-deun plastik dina saku jaketna.
Rahman keluar meuli pulpen nu sarua merek jeung warnana di warung biasa manehna meuli pulpen muun kabeneran beak. Pulpen teh terus disimpen di meja Bu Asri. Teuing rek naon jeung boga maksud naon. Jika kamari yeweh waktu nanehna mungkus kuntung roko di gigi reun imahna, ngan manehna sorangan anu nyaho. 2 bulan sanggeusna. Di tengah imah anu gede, tilu lalaki keur ngobrol bari sasakali ninyuh keun cai whisky tina botol Chivas Regal. Inuman mahal luar negeri. Keur uplek kitu, torojol datang lalaki gendut parlente, dian teurku salah saurang centeng imah. Bobongkokan jiga nu ajrih pisan, niu teup lalaki nu pangkasepna diantara nu tiluan. Selamat malam Pak Yogi. Ceuk nu datang eta, bari tetep bobongkokan ngajak sasalaman. Sing horeng nu kasep teh ngaranna Yogi. Ayo duduk, tapi jangan minum dulu sampai kamu ceritakan masalahnya. Yogi ngejawab. Tegas jeung katempona teu ramah. Manehna harita memang keur kesal. Lantaran anak buah nanu dititah ngalacak jelema nu ngaku-ngaku jadi manehna kaapak Anton, nepi ka ayeuna caan puguh raratanana. Ditambah tadi isuk-isuk meunang bejati jelema kapercayaanana yen stok bahan baku di pabrikna paling kuat ngan sabulaneun deui da pemasokna nganaek keun deui hargana. Mun tetap dibeuli, kauntunganana bisa-bisa teu imbang jeung modalna. Dina ayana oge dipasti keun ipis pisan. Ya seperti sudah saya kabarkan di telepon tadi, Pak. Pemasok kita, Pak Dodi keberatan ngirim kalau kita tidak bisa mengikuti fluktual harga. Katanya coklat dunia sedang naik dengan gagalnya panen di beberapa negara akibat hama. Tamu nu karek datang teh terus ngomong gitu, romana jiga nu sieun. Goblok kamu Benny. Apa teu bisa neangan di pasar gelap? Atawa ganti weh ku coklat lokal, kan di daerah Padalarang aya. Pantes tamu nu ngaranna Benny teh sieun da geuning bener Pak Yogi nu boga parusahaanana ngambek. Bisa saja Pak. Benny ngejawab sorana rada ngageter. Terus, kenapa tidak dilakukan? Saya tidak berani Pak. Kalau ganti bahan baku nanti merubah rasa, dikhawatirkan konsumen lari. Kalau dari pasar gelap, takut saat diperiksa orang pajak, PIB-nya tidak ada. Perusahaan dianggap tidak akuntabel. Dendanya tinggi Pak, malah bisa dipidanakan. Naon PIB teh? Tom disingkat-singkat ngomong teh. Pemberitahuan impor barang, Pak. Braa. Ari beledak teh peureup Yogi ngabebrak meja sanggeus ngadenge Benny ngomong gitu. Anjing kamu Dodi. Awas kamu nanti. Terus ngajerowok itu bari nangtung. Leumpang mundar mandir ti tengah imah ke arohangan tamu jeung sabalikna. Denge keuntah ku maneh kodar, kodir. Sarua sia oge teu barecus digawe. Mabok weh sia mah bisana. Pak Kodar jeung Pak Kodir katempo ngarenjak nempo dununganana meu peus keuyang ka amarnehna. Keur mah basana sugal teh bari nulak cangkeng jeung popolotot. Mun sek aya pagawean leuwih hade, jigana duanana ngejat tidinya. Harga dirina nu geus kasohor jawara ti Rawamerta, karsana iweuh hargaan, dileku budak satepak. Kapaksa maranehna sabar heula da anak pamajikan teu butuh ku sohor ngarana, tapi ku duit balanja nu ayeuna kacukupan ku duit pamerean ti lalaki nu terus mutuskeun nya tujuan harga ti pemasokna. Benny, tamuna teu lila balik da jiga satengah diusir ku Yogi nu ngancam rek ngaganti jabatan direkturna ku batur mun teu becus ngurus pabrik leuwih maju.
Kumaha mun Bapak ayeuna mah rada sering atuh ngontrol ka pabrikna. Da katingalina geus aman Pak. Sanggeus Yogi ka tempo rada tenang, Pak Kodar ngawanikeun ngomong Dewi. Enya kahayang maah. Urang oge sabenerna geus bosen kakaburan terus teh. Tapi masih hariwang dar. Yogi jigana bener geus tenang dan jawabna ayeuna maah alus basana. Hariwang naon ari Bapa? Polisi nu kamari-kamari ieu neangan Bapa, ayeuna ngan tinggal saurang. Peltu omot. Eta oge cenah maah taun ieu oge pangsiun da geus kolot. Pak Kodar nguatkeun hate Yogi jigana maah ngarah pulih Dewi kawanina. Momot. Polisi nu bengkring teh. Ngadenge ngaran peltu momot, Yogi jadi inget waktu imahna nu di Pasir Koja digerebek. Harita manehna teu kapanggih dan nyumput ka para imah. Ngan kaintip polisi anu jangkung begang keur nyarekan anak buahna lantaran dianggap mere info salah. Maneh ari caan jelas si Yogi aya henteuna di imah, tong waka lapor heula ka komandan. Buktina paneweuh? Hera aing ngalaporna Dewi. Pertentang pan peltu momot harita. Anak buahna oge jiga nu boga rasa salah da ukur ngomong siap Dewi. Ari nu laina kamarana kitu? Tapi Yogi gancang nanya ka Pak Kodar. Aya nu pindah ka komres lain, aya nu sakola terus pindah ka komda lain. Pongkona Pak pastina oge geus parohoeun jigana. Ayeuna Pak Kodir nu ngajawab bari panonna terus peu-peureu deuyan ngarasakeun sesapait tina whisky nu diinumna. Bapa make mobil Jeep gas weh nu cetna hejo tea. Ngarah mun ka pegat polisi di jalan moal aya nu wanieun ngeureun keun. Ceuk Pak Kodir Dewi, usul. Heuh mun kitu mah isuk urang nempo ka Bandung. Tapi pangnempokeun ka bengkel. Ku saya dititipkeun di bengkel ngarah kaurus kumbah sakalian terus bawa ka dieu. Usul dua anak buahna teh disatujuan. Isuk rek nempo pabrik sakalian hayang nyaho nu mana jelemana nu ngaran Dodi teh. Yogi memang can pernah panggih jeung nu ngaranna Dodi. Nyaho ngarana oge tibeni nu salila yeu ngalola pabrik da ari Yogi maah ngan nyaho laporanana. Ari Dodi memang telenges, padahal dolar keur turun. Kuduna barang impor teh turun. Tapi yeu naon? Malah ditakeun da ngarasa nyaho mun nu boga pabrik ceuk beja keur aya masalah soal perisinanana nu rek beak. Malah aya kabar nu anyar, cenah maah keur aya masalah oge jeung polisi bari naon-naonna, manehna teu ngarti. Jeung nu leuwih penting, tina kauntungan dina keun harga, manehna bisa gancang nyumponan kahayang nani. Salingkuhanana nu hayang dipanggieun keun imah. Nyawios ari Bapa Alim madamel keun bumi maah, Bapa milarian Dewi weh istri nu sanes. Nu langkung gulis, nu langkung satiati abdi. Wios abdi mah bade ngarumah tangga weh anu sae. Wios sarwa kakirangan oge. Aku rela pergi asal engkau bahagia. Kitu panpokna nani. Nu geus katilu kalina menta. Nu ceuk manehna pamenta panungtungan samemeh manehna mutuskeun rek ngarumah tangga Dewi anu balek. Aku rela pergi asal engkau bahagia. Ngan eta basa nu dikecapkeun pangakhirna, duh, ceuk lalaki model Dodi maah asa nangtungkeun Dewi kareusna jadi lalaki. Dipi cinta, dipi kanyaah jeung dibutuhkan pisan ku salingkuhan nu sok ngomongkeun salakina nu epes meer diranjang. Teu cara keamanehna nu meus-meus menta Dewi. Raos, cenah.
Jika bieu, nani ngaharewos kitu kana celina, terus beu heungna ngulapes sare gigireunana nu langsung mandi. Gura-giru rek balik sanggeus dua pouting ninggal keun imah. Rek mauli heula borondong bulet jeong sapu injuk nu cinggarantung di sisi pasar Banjaran. Gening nyandak borondong pak, memangna tos di mana? Bu Asri nanya waktu Pak Dodi nepi ka imah. Turun tina mobilna bari ngajingjing opat siki sapu injuk jeung sababara hiji borondong nu dibungkus plastik. Ti Ciamis, ti imah Pak Anton, ngajadikeun coklat, Bu. Jawabna tenang jiga jelema ewoh dosa. Tarasaan ibu bedanya? Terus ngomong kitu bari ngaleng tak-tak pamajikanana. Beda naon apa? Sok aneh wae. Tambah seger jeung dulis wae. Nyalonnya. Si eneng mana? Bapak sono kitu, sina kadieu bapa mawa coklat kitu. Bisaan ari kitu nama nepi keun ka Bu Asri ngalem, irungna ngabeukahan bari terus ngeunteng kana kaca waktu salakina keur tungkul muka sapatuna di teras. Manehna teu apalun pisan mun gerak-gerikna diawas keun ku dua pasang panon dina mobil Colt Mini nu nutur keun ti mimiti hareu peun pabrik coklat di Bojongloan nepi ka hareu peun imahna. Geus. Ayeuna maah geus nyaho gogobrogna hai balik Dewi, tinggal isuk awas keun Dewi, urang kudu nyaho, tadi manehna norojol ti belah kidul. Geus ti mana manehna. Ceup nu hiji ka lalaki gigireunana bari nitah supirna maju heula rada jauh tidinya. Ari nani, sabenerna geus keuheul ka Pak Dodi teh lantaran geus ngarasa dibohongan wae, soal menta dipangjiun keun imah. Janji jeung janji unggal panggih teh. Kamari alesana cenah caan dibayar ku Pak Beni, urut pimpinan di tempat digawena. Padahal manehna saminggu ka tukang geus melaan kaluar digawe da Pak Dodi timburu pedahnya hoeun, Pak Beni sababara kali sok ngajak dahar ka amanehna. Ayeuna tarati sasari geus saminggu Pak Dodi teu datang, padahal janjina 3 poe rek mere duit keur mayar tanahna. Dionani geus nelepon ka kantorna. Tapi eueuh cenah keur ka Tanjung Priok ngurus coklatna nu ditahan bea cukai. Tet. Keur nungguan karetek, di hareupeun toko emas ato. Kadini aya klakson disada. Ti jero mobil Jeep warna hijau aya nu ngagupayan. Kang Rahman, gerentesna rada rewas jeung heran, salaki nu mambulan-bulan kabur ti imah, ayeuna datang geus make mobil. Jaba kulitna rarasaan asa bodas. Kang, cek manehna bari leumpang. Nangtung hareupeun panto mobil. Ngapa liat-liat? Palaki nu jero mobil ngomong kitu bari seuri. Tapi teu dijawab ku manehna nu terus asup kana mobil. Nyangka salakina heureunanda keun teu keur ambek. Ari akang ka mana wae? Buda dieu maeneh, Kang. Nya mendinge mah, dasar wae weuh uruseun. Terus nani ngomong kitu bari neteuk beungeut lalaki gigireunana nu keur ngahirupan mobil. Ulang atau kemana dulu? Ditanya kitu, nani kalah jeletot nyiwit. Atuh lalaki eta ngejrete jeong jiga nu bingung. Gendakan Pak Dodi itu ternyata punya suami Pak, tapi sudah lama pergi dari rumah bersama anaknya. Muda seumuran bapak. Apa aing jiga salakina kitu? Ceuk manehna dina hate waktu inget laporan ti Pak Kodar nu dititah ngararatan Pak Dodi nepi keun ka ahal pangleutikna. Sing horeng lalaki NU disangka salakina kunani Teh Yogi, anu geus 2 poe nalinga keun gerak-gerik Pak Dodi jeung nani.
Nya. Kabo asong, Yogi ngejawab gitu. Terus maju keun mobil nuju ka imah Nani nuhu ka tempo gumbira. Taulila di imah, dan Nani ngajak Dewi keluar, ngajak Yogi ka imah Wana di Arjasari. Sedeng Rahman, salaki nuhu sabenerna mah harita karek pisan balik ti Ciamis. Geus meuli siki coklat tipak Anton nuhu kamari maah kabingungan lantaran masih nyangka mun Rahman teh Yogi. Ngan rumus pangusaha maah lolobana embung ribet. Rumus untung. Rek asli rek palsu nu penting, siki coklat dibeli hargana leuwih alus, nya kelar. Urusan ke di tukang. Rahman jeung Risma memang geus meuli coklat Pak Anton leuwih mahal satik tipak Dodi nu biasa meulina. Harita coklat dikirim ku Risma ke pabrik permen coklat Pak Beni nu samemehna geus disurvei ku manehna mun Pak Beni keur kakurangan bahan baku. Kiriman ke Pak Beni teh kaitung nu ngadua kalian sang geus 2 poe samemehna ngirim hasil meuli nu di Padalarang. Lumayan geding kang leuwihna. Nepi ka imah bibina di Pagarsi, bari diuk di teras, Risma ngalapor keun itungan jual beulin jeung Pak Beni ka Rahman, bari nunjukeun angka itung final dina kalkulatorna. Sukses, Ris bari nyerempet bahaya ge, Rahman ngajawab bari seuri. Untungna Pak Anton teu rewelnya, tapi memang kitu jalmi tukang usaha maah, Bapak abdi ge kitu hihi. Terus kumaha minggu hareup, jadi moal ka awado? Janten atuh, bade naon di bumi ge, pan kursus oge libur minggu maah? Risma sumangetku hiji kudua ayeuna maah. Kajeun nempuh bahaya ge asal bisa nguntung keun jeung bisa pagigieweh jeung Rahman nu beuki ka dieu beuki ngaganggu kahirupan sapopoena. Sono jeung patepung terus. Nya ngaran-ngaran awewe nu caan pernah pisan boga kabogoh. Sakali resep ka lalaki jiga nu geus poho kanana naon. Teu paduli bari Rahman nyarita keun mun manehna geus boga anak oge, jeung karek keur proses pisah jeung pamajikanana. Teu matak jadi halangan ari keur jelema kepempeongan maah. Barina oge salila lieu, teu karasa mun lalaki nu dipicium-ciumna cunihin, ngalakukan perbuatan nu ngaliwatan batas. Malah dirina sorangan nu kadang seserempet, nangkeu pageuh kana cangkeng Rahman mun keur naek motor, nganggap dunia geus asa nu sorangan. Bapa jeung mamah moal ngahulak. Moal ngalarang-larang daan jeun geus dewasa. Geus nyaho mana nu alus jeung mana nu goreng. Cenah lalaki nu dipika hayang ayeuna duda. Eta mah ukur status, teu ngagambarkeun akhlak aslina. Ngan mun bisa maah tong lila-lila teuing. Gancang hidep ngarumah tangga ngarah bapa jeung mamah tereh bisa ngasuh incu. Geus kitu, indung bapana malah ngahatean kitu. Matak samemeh indit ke awado, Risma rek muguhkeun heula ka Rahman. Hubungan nu salila ieu dibangun bakal kumahang kena. Nah harek ukur urusan jadi batur dagang, bobogohan atawa leuwih ti kitu. Tapi nepi ka arengsena balik ti wado. Risma caan keneh wani pok da Rahmanna katempona. Mun be urang sibuk di bengkel. Sedengkeun pultingna indit wae ka imah pengacarana. Pak Asep, geus ngasupkeun perkara gugatan Anita ka Pangadilan Perdata. Pokna Rahman nu ayeuna sinariun nepungan manehna wanci peuting. Berkas nu dipake bukti sawatara waktu, nya karek fotokopi izin pabrik nu meung Risma teh ati Pak Beni. Mimiti sidang iraha, Kang? Risma terus nanya dengarah aya waktu keur manehna mikir, kumaha mun hiji waktu kudu milu sidang.
Sedengkeun harita manehna menta fotokopi eta kaapak Beni meunang akal-akalan mungkul. Pedah Rahman hayang yeun nyaho eta pabrik nu bogana saha. Sing horeng atas nama Anita. Awewe nu ceuk Rahman maah sarupa pisan deu ngeutna jeung manehna. Sidangna ceuk Pak Asep maah lila keneh ris. Jong tong sieunda meunangna eta fotokopi meunang ti mana-manana moal dibejakeun heula ka hakim nepikeun ka ayogi bisa hadir heula di pangadilan. Risma geus mimiti kataji Dewi ku otakna Rahman nu ngaku tamatan SD tapi wawasanana kadang asa leuwih ti sarjana. Leuwih ti ahli niaga, malah kadang jiga polisi nu keur nyelidik perkara. Poh lami keneh. Lami mana sareng akang ka abdi? Ngan ngadadar Risma oge gening leuwih pinter batan dalang nu pinter ngolah lalakon wayang. Mancing supaya manehna mernah muun nepikeun eusi hateena. Maksudna, Rahman katempona geus asup kana bunu dipasang Risma. Duka tanya, emut weh kunyalira. Jawab Risma bari seuri. Jeletet nyiwit cangkeng Rahman. Ih, janten pameget teh Meni teu peka. Meni teu sensitif. Ceuk Risma Dewi. Ayeuna mah pura-pura baut. Rahman, seuri leutik. Karek tepi rasa. Rahman terus ngaranggeum ramo Risma bari niu teup anteup kana panon awewe nu sabenerna ti awal panggih oge geus narik atina. Ngan harita mah masih kehalangan ku harepana ka Anita nu dirasakeun geus ngarubah hirupna. Harepan nu terus ngalunturan da mimiti curiga muun Anita lain jelema tapi mungkin arwah panasaran lantaran geus dinyenyeri jeung dirampok harta bandana ku Yogi, tunanganana. Riz, akan masih boga kabeurat. Masih kepala rumah tangga jeung boga anak. Tapi insya Allah, sumpah, akan moal bisa balik Dewi jeung manehna. Nah Risma daek ka akan ngukaya anak kitu keneh? Teu lila, Rahman ngomong kitu. Basana ancak jeung tenang. Sabalikna Risma. Hateena mimiti ngaguruhku kabagjaan nu sabenerna. Teu nyangka peuting ieu lalaki nu dipibogoh, dipiheman ku manehna, peuting ieu ngedalkeun basa anu diarep-arepna salila ieu. Kang, abdi malah nu ngarep-ngarep pisan, akan ngedalkeunana. Abdi moal tiasa nyumput keun kabungah. Tong maah akang bade nalak istri akang. Diwayu ogi abdi ikhlas. Moal aya nu ngahalangan pikeun abdi, nyaah ka akang. Risma ngajawab jujur pisan jeung gede hate mutus keun ngomong kitu. Leungeuna oge terus nyekel pageuh ramo lalaki nu terus nanggah keun gado ku curugna. Nuhun atuh ari kitu mah. Kegeus beres mah urusan akang jeung Yogi. Akang rek datang ka abapa. Sugan weh direstuan. Boro mah Risma paureum, waktu gadona ditanggah keun ku curug Rahman, sugan rek dicium. Tapi henteu da Rahman ukur ngomong kitu. Lalaki nu ayeuna geus jadi bebenena teh. Masih angger teguh. Ni hormat ka manehna ku teu daekeun lancang, nyium atawa rumpurampa. Jajoheun ti carita babaturanana waktu kuliah mun lalaki, caan jadi kabogoh gesok cunihin, kitu-kitu cenah. Ari Neng Zainab, kunaon atuh malah tetep dititip keun di Pak Dodi, sanes Pak Dodi teh jalmi nu tos ngareksak rumah tangga akang. Sanggeus rada lila ngobrol. Risma nanya kitu ka Rahman. Manehna heran weh mun Rahman masih bisa ngajaga perasaan, tetep digawe jeung manehna. Masih tetep mercaya budakna diasuh ku maruna.
Panjang carita naris, kedicarita keun muun akang robah pikiran. Jawab Rahman nu terus pamit rek balik ke kontrakanana da jam geus nunju keun jam salapan. Bisi ngalanggar norma ilaharna urang dinya. Ongkoh isuk siun ka beurangan hudang da geus janji jeung Pak Dodi, isuk-isuk rek ka imahna. Rek ngomean mobil VW kombina anu geus teu hirup Dewi jeung wegah ngadenge Bu Asri nu pasti kukulutus Dewi da mobilna geus dipake Dewi salakina. Mobil teh bener teu hirup, waktu isukna dipariksa ku Rahman nu samemehna sosonoan heula, ngobrol jeung Zainab, budakna. Zainab oge nu ngabejaan mun Pak Dodi harita sarekeneh, cenah. Ayeuna mah mobil teh lain kabelna anu konslet atawa pegat, tapi dinamo starterna nu paeh. Kapaksa dibongkar heula da kudu diganti kumparanana. Bu, mobil bapa, paeh dinamo starterna. Rek meuli anyar atawa ganti weh kumparanana? Waktu Bu Asri datang rek ngahuapan Zainab, Rahman saharita ngabejaan Bu Asri. Mauli weh maan. Lila diomean maah. Jawab Bu Asri. Mun mauli kudu ka Jakarta, Bu. Ka Kemayoran di toko khusus nu ngajual onderdil VW. Mending omean weh, tinggal mauli kabel tambagana. Satengah poe oge jigana anggeus. Ceuk Rahman Dewi ngejelas keun leuwih rinci. Omean weh maan ari bisa maah. Ka Jakarta maah malah kalilaan. Nu ngajawab lain Bu Asri, tapi Pak Dodi nu ngurunyung ti tengah imah terus diuk dina dipan awi nu aya di garasi. Bu, bre duitna. Sabaraha cenah. Ceuk Pak Dodi Dewi ka Bu Asri bari terus gogoleran dina dipan. Geus diberi duitna ku Bu Asri maah, Rahman oge terus indit mauli kabel tambaga ke agar dujati. Balikna Dewi nempo Pak Dodi keur dicabutan huisna ku Zainab bari pou-pou reuman dina korsi. Tibalik ayeuna maah Bu Asri nu kekedengan dina dipan. Pak, eta sedan nu king suot jual weh atuh, tibatan ngajugrug wae tara dipake. Bu Asri kadenge ngomong kitu. Tapi teu dijawab ku salakina da masih keur lelenggutan. Ngeunah meureun asa disaliksikan ku Zainab. Ari Rahman maah anteng weh ngomean dinamo nepi ka anggeusna. Pak Dodi jeung Bu Asri oge geus arasup Dewi. Kadenge ngarobrolna pindah di tengah imah. Beres masang keun dinamo jeung mobilna hirup. Rahman katempo nyokot buuk huisna Pak Dodi anu ngabarak di handap. Teuing keur naon da diasup keun kana saku bajuna. Geus kitu maah manehna terus balik. Ka imah atawa rek langsung ka bengkel? Tapi waktu manehna rek ngahirupan motor, Bu Asri norojol. Nanya kitu bari ngasup keun duit kana sakuna. Entong, Bu, keun weh. Rahman kekepesan nolak tapi teu diwaro da duit terus didedet keun kana sakuna. Lain ti ibu. Eta mah ti bapa, jawab Bu Asri bari leumpang ka jero. Ka bengkel, Bu. Karunya Mang Husen bisi keungeun. Samemeh mangprung, Rahman ngajorwok ka anu di jero. Manehna indit ka bengkel. Mindah keun buktina sakuna kana plastik lotik terus diasup keun Dewi kana saku bajuna. Cukup pokna ngomong sorangan, terus ngaganti bajuna ku baju wear Pak jiga biasana bari heheotan lagu gadis atau janda. Laguna Muksin alatas jeung titik Sandora. Lagu pangaresepna.
Jika lagu nu keur didengar keun kunani dina korsi, bari seselendean kana peu-peu tewian Rahman nu peuting tadi geus mere duit ka amanehna keur meuli tanah bakalaun imah nu minggu haroprek dimimitian dibangun. Paduli teuing nu disangka salakina teh geuning lain. Rahman nu peuting tadi ngaku saha manehna nu sabenerna. Ngaku ngaran Yogi nu ngabogaan pabrik coklat tempat nani pernah digawe bari nunjukeun tato gambar kalajengking dina pundukna nu taraka tempo da sok katutupan wae ku kerah bajuna. Kembar kitu jeung Kang Rahman. Sakejapan nani pernah mikir kitu. Tapi teu mungkin da indung bapa jeung dulur-dulurna Rahman caan pernah nyarita mun Rahman boga dulur kembaranana. Kebetulan meureun. Jeung waktu dicarita keun kunani ke Ayogi mun manehna sarua pisan deung geut jeung pangawakan Rahman, salakina. Manehna ngajawab kitu. Sudahlah tong dibahas Dewi, kan suamimu sudah meninggalkan kamu? Malah saya senang. Biarlah orang lain tetap menyangka kalau saya suamimu. Bari make basa Sundana pabeulit ge, nani ngarti mun Yogi embung ngobrol keun eta Dewi. Barina ge. Fikir nani kitu. Alus tatangga teu nyahoeun mun Yogi lain Rahman ngarah mun manehna manggihan beurang, moal jadi piomongeun batur. Matak tisaprak harita nani geus tara ka mana-mana. Waktu aya mobil VW kombi eureun sakeudeung di sisi jalan-jalan oge. Manehna pura-pura teu nempo. Bangsat Yogi. Awas sia, wani-wani sia. Caan nyaho aing saha. Barang kaluar ti panto gerbang oge, Pak Dodi geus susurungut. Deungeutna nu keur mah hideung, jamotrot gereng. Rek kumaha teu kitu? Rencana nu geus difikirkeun asak pisati awal, ceh keneh buyar kabeh. Pak Beni nolak meuli coklatna. Padahal manehna tadi geus rada ngelehan, nurunkeun satik tina harga nu geus dibandrol kamarina. Pak Dodi kudu maklum. Ayeuna Big Boss, Pak Yogi geus turun tangan sorangan, meulian coklat sorangan jeung geus mutuskeun ti awal Dewi, rek make coklat lokal, moal make Dewi coklat impor. Tadi Pak Beni ngomong kitu. Moal mungkin bohong, pan manehna salila yeu meunang fee di tiap transaksina nu lain satik. Ceciep. Nepi ka kantorna oge, Pak Dodi masih caan reuruh ka keselna, ngagiro Cecep, pagawe nu paling dipercaya ku manehna. Beres mere parentah ka Cecep, manehna nyokot peso belati dina lacina, terus dibawa keluar kantor. Asup Dewi kana mobilna nu maju ngetan teuing rek ka mana. Sabaraha poe ti harita. Rahman karek pisan rek ngelayap sare di kamarna. Capek da karek pisan balik ti Cianjur jeung Risma. Ti Cimande, da meunang beja didinya aya kebon coklat nu leuwih lega batan kebonna Pak Anton di Ciamis atawa kebon Pak Sarta di Padalarang. Urusan lancar dari Risma pinter pisan ngomongna. Sababaraha kali ngomong basa niaga nu ku jelema teu nyakola maah jiga Rahman teu ngarti naon hartina. Nu jelasna maah minggu hareup transaksi resmina. Guludug cinggeleger. Pes listrik gepareum. Manehna noong kaluar tina kaca jendela kamar. Listrik aliran kabeh. Puting bener-bener mongkleng jeung jempling. Rahman hudang. Rek ka dapur. Sugan aya keneh sesalilin didinya. Ngan karek oge leumpang nepi ka tengah imah. Pelenghir teh seungit malati ngaliwat kana liang irungna. Anita. Gerentesna bari nyoba ngabelel-belel keun matana,
Hayang nempo bener henteuna Anita anu datang. Teu katempo nanaon salain karasa aya angin tiis kana pundukna jeung sora harewos. Nuhun, Kang. Pake duit, bangkrut keun yogi. Kitu kadengena, bareng jeung leungitna seungit malati. Bulu pundukna muringkat, tapi sakejapan da manehna ayuna maah apal. Nu datang moal nyilaka keun. Yakin eta sora Anita nu ayuna maah sok datang bari teu katempo jirina oge, mun manehna geus hasil ngalaksana keun niat tujuanana. Ngan waktu listrik caang jeung manehna rek sare Dewi. Di tempat sare aya amplop gede warna coklat. Eusina perhiasan jeung surat-suratna. Anita, jadi salila yeuan jeun ngawas keun. Gerentesna Dewi. Nah anjeun teu ngajirim? Akang sono, nit. Akang oge perlu nyaho di mana anjeun, saha kolot atawa dulur anjeun ngarah akang bisa ngabukti keun mun anjeun teh aya. Galecok hate nu teu mungkin kajawab salila Anita teu bisa jiga awal dikenalna. Bisa ditanya. Bisa ngobrol jeung manehna. Moal kitu Anita teh maot dipaehan ku yogi? Samemeh sareka lintas pikiran kitu. Matak isuk oge, geus salat subuh bari indit ka apa gawean, manehna rek ka apa jaratan astana anyar heula. Sugan kapanggih kuburan atawa naon wae nu bisa dijadikeun bombolongan nu nunjukeun yen Anita teh pernah aya. Manehna rek asup tigang nu ceuk parasaanana eta lebahna gang waktu manehna mawa Anita make berencana. Wanci carangcang tihang waktu Rahman maehan motorna di lawang gang tempat jelema mawa pasaran ka apa jaratan. Ngimpleng pikiran waktu nganteurkeun Anita dina berencana. Dibayangkeun mun gang ieu teh jalan Van de Boer. Kekira-kira 50 meteran ka hareup, ngajengleng imah agreng. Imah Anita nu di jerona ngadalingding seungit kembang malati jiga di imahna tadi pauting. Motor terus lalaunan dipajukeun Dewi nepi ka tungtunggang lebah imah agreng ngajengleng nu aya dina pikiranana. Tapi tidinya teu katempo aya tanda-tanda urut imah. Nu katempo ukur kuburan tembok garede nu salah sahijina kabaca Van de Boer. Jigana kuburan bangsa Walanda nu geus lalumutan. Manehna terus mantengkeun panonna lempeng ka hareup. Tidinya katempo lalu lalang kendaraan jeung jugrugna pasar Pajagalan nu geus rame ku nu balanja. Manehna lompang, ngimeutan tiap tembok atawa padung kuburan, sugan jeung sugan manggihan nu aya tulisan Anita. Tapi nepi ka tungtung nu di batasan antara jalan Astana Anyar jeung jalan Pagarsi, lebeng teu manggihan ngaran eta. Akhirna manehna neruskeun indit ka tempat digawena. Poe ieu usahana teu ngahasilkeun nanaon. Tapi isuk pagi torek dibalikan Dewi anu sugan weh tadi maah aya nu kaliwat. Panco kolot genu keeng maah pasti pareng. Nepi ka bengkel, di jero geus ngajugruk mobil VW kombi nu Pak Dodi. Kopelna coplok. Jawab Mang Husen waktu ditanya ku Rahman ka manehna, kunaon Dewi mobil Pak Dodi. Kapaksa diderek ka adiu, mangkaning jauh maan, ti Cicaham. Dewi Mang Husen ngomong kitu bari terus mikeun kunci mobilna. Ari Bu Asri katempo di rohanganana keur baud. Pantes teu nanya ka aing. Jero hati Rahman nu terus asup ka kolong mobil bari mawa bor elektrik rek muka baut kopel nu potong, tinggalun dina emurna. Beu-beurangan satik sanggeus beres ngomean mobil dunungan, manehna ngopi heula di kios hareupeun bengkel nepikeun ka disusulna ku si Odoy. Kang digeroan ibu bos.
gancang cenah. Penting. Gancang atuh manehna ge ka bengkel Dewi, nyampurkeun Bu Asri nu keur nelepon. Tah Rahman datang. Telah. Sanepina ka hareupeun Bu Asri, kadingi ngomong kitu dina telepon bari terus mikeun gagang teleponna ka Rahman. Halo. Ceuk Rahman hayang nyaho saha nu nelepon jeung disebut penting ku Bu Asri. Ieu bener maneh maan? Kadengeuna Pak Dodi nu ngomong. Enya Pak, jawab manehna singkat. Terus nunggu rada lila nepikeun ka Pak Dodi ngomong Dewi. Euhe, eta mobil geus angeus, maan. Sorana jiga nu rada Arab ape areupeuk. Geus, Pak. Dieu. Nya titah si Ode ngelapan ke pauting mobil rek dipake ka akawali. Make nu ibu sarempitlah sedan maah. Nut. Caan Gerahman ngaheukeun, telepon kaburu ditutup. Aya naon cenah, maan, Bapak jiga nu penting pisan. Bu Asri nanya sanggeus telepon ku Rahman ditutup bari ngelapan dadana ku salempe. Nanya keun mobil anggeus encana Bu. Jawab Rahman bari neurewi cido. Jelas pisan katempo pamandangan endah, dada dunungan. Aya gunung nu ngemplong katempo da manehna maah ngomong bari nangtung, ari Bu Asri pandiok. Kitu mungkul? Nemennya jelema teh. Ceuk Bu Asri bari pupuringisan. Longona jiga nu narik-narik buuk tukangna. Cing maan, ieu buuk ibu jigana kabawaku seleting. Terus ngomong kitu. Bener, waktu ku Rahman dipariksa, buuk Bu Asri kaselip seleting bajuna. Kudu dibuka paksa atawa buukna kudu dipegat keun. Tapi Rahman milih nyerelekeun paksa nepikeun kabuka nepi ka akabuka tonggongna. Manehna geus nempo Dewi wae, pamandangan endah, tonggong Bu Asri anu ngeplak bodas. Serelekein Dewi, maan. Bisi kabita. Bu Asri, ngeunah weh ngomong kitu bari nyirihil seuri. Sedengkeun Pak Dodi, tarangna ngan kerung Dewi. Mikiran tetempoan tadi. Tadi manehna ngalanglangan Dewi imah nani. Rek niskeun fikir jeung nu ngagolak wae tisaprak biji coklatna ditolak Pak Beni. Nani nu salila yeu mampu nenangkeun fikiranana mun manehna keuruat. Nani nu sok ngaharewos. Rawoos. Tiap tos turun unggah ti dapur ka tengah imah. Sabalikna keur Pak Dodi, bari gengan ukur bisa sakoteap, rasana sok asa meunang, da sok dipuji ku Nani. Bapa meni kiatan. Tapi ayeuna meunang mah meunang. Ngan meunang ka kesel. Tadi basa turun tina mobil, rek ka imahna. Tapi teu jadi daka tempo tika jauhan. Kahalang sawah sakotak, nempo Nani keur leumpang ngagayutan lalaki nu sanggeus disidik-sidik jiga Rahman pagawena di bengkel. Jadi salakina teh si Rahman? Manehna mikir kitu antara percaya jeung hanteu. Matak dia unggah aja nelepon ka bengkel nanya keun Rahman ka pamajikanana. Heran, da pamajikanana ngajawab mun Rahman aya di bengkel. Tambah yakin Dewi waktu bio ngobrol langsung jeung jinisna. Salakina lainnya? Salakina pan ngabeca di Bandung, balikna oge sabulan sakali? Ayeuna aya bari geus make jit? Galecok hatena bari terus balik Dewi ke arah imah Nani. Eureun di sisi jalan nu rada anggang ti tempat tadi. Nanina angkatnya apa? Ayeuna mah gaduh nu enggal.
Karek oge 10 menitan markir keuh jeung maehan mesin mobil. Ngadadak ti kaca panto belah kenca aya awewe. Saetik leuwih kolot tinani, ngomong kitu bari seuri. Pak Dodi ukur seuri damuun nempo dina tanda-tanda yeu jigana nu ngaranna Susi teh, nu sok diomong keun ku Nani. Awewe nu sok usil kana urusan batur cenah. Nu gaduh pabrik coklat. Namina Pak Yogi. Tapi pas eta awewe nyebut nu bogana pabrik coklat, ngaranna Pak Yogi, harita Pak Dodi langsung curing hak. Pabrik coklat nu di Bojongloa? Terus ngomong kitu bari muka panto mobil Tijero. Nita awewe eta asup. Duka tanya ah. Nu ditanya ukur ngajawab kitu. Jumentil tapi teudah keun asup ka ajero mobil, malah jiga nurek indit. Hei keheula. Cok Pak Dodi, leungeuna gugupai. Bade naon Dewi? Eta Yogi nu boga pabrik di Bojongloa lain? Pak Dodi ngulang nanya. Duka tanya ah, waktos abdi naroskeun alamat jalmi ka tukang comro di Bandung, teu diwaler. Da kedah masihan heula roko. Saurna teu aya nu haratis. Beu. Gerentes Pak Dodi bari ngodok saku, ngaluarkeun duit lambaran sarebunu terus dibikeun ka awewe eta. Enya nu di Bojongloa, Pak. Nuhun, duit disabet, awewe eta bari setengah lompat indit tidinya ninggal keun Pak Dodi nu teu ulila, sarua maju keun mobilna. Yogi, aing teu kudu hese nungguan hayangnya hosia teh. Ayeuna geus dihareu peun panon. Tungguan aing. Ngarah sia nyaho saha aing. Cok manehna, masih susurungut. Ari Yogi, mun Pak Dodi sabar weh saatik nungguanana. Manehna pasti panggih deu jeung Yogi. Da Yogi teu lila geus balik Dewi. Tadi manehna indit jeung Nani teh lantaran Nani menta dianteur ka terminal Mungkul, meuli deu ngeun sangu. Yogi oge sanggeus nganteu keun Nani nepi ka asisi jalan, terus indit Dewi ka pabrik. Nepungan Pak Beni nu terus muji-muji manehna nu geus wani ngarobah strategi, make bahan baku ti coklat impor jadi coklat lokal nu barangna ayeuna maah lancar. Ngan sanggeus seubeuh muji-mujina, terus Pak Beni ngabejaan, yen manehna karek diupisan meunang panggilan sidang ti pangadilan nu kudu dihadiran pagetona. Pabrik aya nu ngagugat, Pak. Pak Beni ngajawab kitu waktu Yogi nanya keun, sidang masalah naon. Pabrik ieu? Saha nu ngagugatna, Ben? Yogi rewas kacida ngadenge jawaban Pak Beni kitu. Pabrik ieu, Pak. Nu ngagugat pengacara kondang deui. Pak Asep Septian SH. Kumahanya Pak, mangkaning izin masih ngaran Bu Anita. Ceuk Pak Beni jiga nu hariwang pisan. Ari nu ditanyana teu ngajawab. Malah najong kursi hariu peunana. Coba kamu besok cari pengacara juga. Harus dapat yang bagus. Aya-aya wae masalah teh. Tapi teu lila Yogi ngomong kitu bari ninggal keun Pak Beni, indit ka gudang. Nepungan Pak Kodar jeung Pak Kodir nu biasa aya didinya. Teuing rek ngobrol keun naon. Ari pengacara Asep, pautina karek pisan kadatangan Rahman jeung Risma di imahna. Manehna geus boga jawaban masalah nu geus lila ditanya keun ku Rahman. Soal sarupana Rahman jeung Yogi nu dimungkinkan kembar. Manehna neangan data, dibantu ku Pertu Omon, polisi reserse kawakan nu sok saling bantu mun aya masalah anu geus bisa nepungan dulur jauhna Yogi nu nyebut keun yen Yogi teu boga dulur.
tegesna anak tunggal. Pak Asep oge diberi foto Yogi waktu keur SMA jeung waktu keur kuliah di Bangkok. Tah ieu foto keur kuliah, mun ieu waktu manehna SMA. Foto eta harita oge ditempokeun ka Rahman nu kaget. Lantaran foto waktu SMA beungeut Yogi buleud jeung bukna kiriting. Beda jeung foto waktu kuliah, gadona rada masagi jeung kokoh. Bukna oge lempeng. Persis jiga Rahman ayeuna. Nah rasaan jauh teuing, Pak. Bengeutna waktu SMA jeung waktu kuliah. Rahman nanya bari nunjukeun Dewi foto eta ka Pak Asep. Memang beda. Sataun sanemeh namatkeun SMA, si Yogi kacelakaan mobil, beungeutna ruksak. Terus kukolotna dibawa ke Korea. Beungeutna doperasi plastik. Jawab Pak Asep ngajelaskeun bari seuri leutik. Pak Omon oge kamari meunang golongan darahna. Beda jeung nu maneh, maan. Maneh maah panap, ari si Yogi maah pokona lain dulur, maan. Mun Anita jeung Risma caan panggih. Pak Omon menta waktu sabulan paling lila. Sabar nyaris. Nempo Rahman ngan ukur angguk-anggukan, Pak Asep nulukeun Dewi omonganana. Panonna ayeuna mah neu teup ka Risma nu bieu ukur ngajawab muhun ka amanehna. Jam 8-an Rahman jeung Risma karek balik ti imah Pak Asep. Teu sumpang simpang Dewi, langsung ka imah Uwana Risma di Pagarsi. Duanana ewo nu engauh mun manehna ti mimiti datang nepi ka ninggalkeun imah Pak Asep terus diawaskeun ku tilu jelema nu makee mobil Colt Mini. Untung urang caan ngaeksekusi si pengacara Asep, coba mun urang teu ngingetan akang. Urang moal nyaho nu mana si Rahman jeung nu mana si Risma. Lalaki nu hiji ngomong kitu ka lalaki gigireunana. Tapi teu dijawab, da panon nu ditanyana, harita keur nempo motor nu diawaskeunana eureun dihareupeun imah nu ngajegleng pangalusna sapanjang jalan Pagarsi. Yakin manehna rempo? Sajam sanggeusna, Yogi nu katempona bunga, nanya ka Pak Kodar nu cikeneh laporan hasil gawena. Yakin Pak, da panon kuring caan rabun atuh. Karek ieuh gawe maraneh, bener. Ngan kumaha isuk si Beni sidang nanya. Terus ngomong kitu jiga nanya ke adiri sorangan. Mun teu dihadiran heula kumaha, Pak? Lain cok pengacara, isuk maah rek datang rek henteupan teu masalah. Kemuun panggilan kedua, wajib datang. Pura-pura gering weh. Pak Kodar nyoba usuk sugan weh bisa nenangkeun bosna. Haa, kadang-kadang maneh pinternya, dar. Geus atuh ayeuna pisan si Beni bejaan da peuting yeu maah manehna saree di pabrik. Yogi ngajawab bari seuri, terus mere duit ka Pak Kodar nu sanggeusna langsung indit ka pabrik. Panggih-panggih Dewi pagetona waktu manehna diajak meuli motor ku Yogi. Motor nu merek jeung warnana nu sarua pisan jeung motor nu dipake Rahman. Motor nu isukna dipake Yogi ti hotel tempat salila yeu manehna cicing, indit ka Pagarsi. Yogi harita pura-pura jadi Rahman rek ngajemput Risma nu isuk-isuk sok indit ka tempat kursusna di Jalan Panghegar. Engke kumanehna rek dibawa ke jalan anu sepi, di mana Pak Kodar jeung Pak Kodir geus rencanakeun nungguan didinya make mobil. Rek dibawa ke arah Sumedang. Harita Yogi rek ngalaksanakeun niatna rek ngaleungitkeun Risma. Dicekek dina mobil, terus jasa narek dipiceun ke jurang cadas Pangeran anu sakitu lungkawing jeung goroesna.
Ngan rencanana bangkar da waktu keur ngawas keun Risma di tempat nu teu sabaraha jauh ti imahna. Kapiheulaan ku batur. Risma sasaranana harita naek kana mobil sedan Holden Kingswood warna hideung nu terus mawa manehna ngidul, arah ka arah Jalan Kopo. Sedeng keun Rahman harita keur kalimpungan perlu pisan oli rem nu diteun-deun di etalase bengkel. Sedeng keun kunci etalasena, pan biasa diteun-deun di rohangan Bu Asri anu dikunci, sawatara Bu Asrina poe eyeu teu datang. Telepon weh atuh ibuna, maan? Mang Husen mere saran. Ari akang, pan telepona aya di jero. Rahman ngajawab. Tina Romana jelas katempo keuheul da memang telepon pan ayana di rohangan Bu Asri. Kapaksa manehna make duit sorangan heula, nitah si ode meuli heula ka bengkel lain nu teu sabaraha jauh tidinya. Bu Asri, poe eta memang teu datang ka bengkel, jeung poho teu ngabejaan heula ka anu aya di bengkel. Pikiranana keur poe. Geus teu bisa nahan Dewi kasabaran ka asalakina nu sabenerna geus lila kanyahoan salingkuh jeung awewe urang Banjaran. Nani, bapa menta waktu Dewi, pokona imah pasti dipangneuli keun. Pauting tadi salakina ngalindur. Sababaraha kali ngomong sorangan. Ngan Nani Dewi. Waktu dihudang keun jeung dipaido, lain ngangles, malah ngajawab. Sakalian ku aing rek dikawin, sia geus mimiti loba sumutnya. Teu nyaho mun salaki keur lieur. Lieur kunaon? Lieur, tapi rek manggieun keun imah. Jika kumaha si Nani teh meni nepi keun kababawa kana ngimpi? Sok bapa kawin Dewi ngan bapa ingkah ti imah. Parusahaan keun abdi Dewi nu ngurus. Salaki lain sadar, dikitu keun ku pamajikan teh. Malah kaplok-kaplok, ngagaplokan manehna. Geus kitu nampiling Zainab nu nyampor keun ka kamarna da meureun kahudang keun ku sora tararik nu parasia. Dodi, maneh teu waras? Budak teu nyahona naon, ma ente unggul wae. Indit sia ayeuna ti imah. Atuh manehna riwas nempo salaki kaliwatan kitu. Bari ceurik, manehna ngarau Zainab nu bengeutna sapajeung ngadek-dek. Dibawa Dewi ka kamarna. Sedeng keun salakina kadenge indit ninggal keun imah make mobil sedan Kingswoodna teuing rek indit kamana. Paduli teuing. Rek kamana oge. Nu jelas poe ieu manehna rek ngontrok Nani, awewe nu geus ngeret salakina jeung rek nyokot ali berliana nu leungit saminggu ka tukang. Pasti da dibikeun ka awewe legieu. Cok fikirna bari markir keun mobil Fiatna di sisi jalan. Sedeng keun Ramona ngusapan pipina nu rada giuneuk urut leunggeun Pak Dodi jeung panonna nempo imah bilik di sisi sawah. Imah Nani nu keur muka pantona. Samping hideung dina bilik, Kang Ato bujur hideung da goreng milik. Harita Nani keur ngumbah beungeutna make skincare diuk harapeun meja rias di kamarna bari ngadengekekun halewangna Titin Patimah tina radio. Waktu Bu Asri datang, langsung ngajenggut buukna bari ngomong jojorokan. Sok, ngageulis weh siah ublak. Mana ali berlian aing, pamerti si Dodi teh. Atuh Nani rewas kacida. Manehna nyoba ngaleupas keun leungan dina buukna nu karasa nyeri. Saha Dodi? Abdi teu wawuh. Leupas keun ieu, leupas keun ieu. Buuk nyeri bu. Moal dileupas keun ku aing. Ibu saha aduo. Leupas keun.
Aing pamajikan si Dodi nu sok numpakan sia, ublak. Bu Asri tambah sasa. Ngadegung-degung keun sirah Nani kana bilik kamar. Komo waktu nempo botol minyak seungit warna biru Maah, hampir weh ditakol keun kana sirah Nani nu ayuna Maah mimiti ngajorowok tulung-tulungan. Tulung. Tulung. Cenah. Ke. Sabar, tong parasea, era. Dua lalaki geus aya di kamar. Ngaleupas keun leungeun Bu Asri tina buuk Nani nu pupuringisan nahan ka nyeri. Leupas keun Pak. Leupas keun. Keun urang warah awewe teu balik tah. Ublak sia. Bu Asri teterejelan, waktu awakna ditarik keluar kamar. Terus jempe barang nempo di luar geus loba jelema, lalaki awewe. Ibu boga bukti teumun salaki ibu sok mondok moek di dieu. Sang geus Pak RT datang jeung Bu Asri geus ngaku keun yen manehna pamajikanana Pak Dodi. Pak RT mimiti nanya Dewi. Bukti nu lain salain botol parfum Maah teu aya, Pak. Tapi abdi boga saksi, Bu Susi jeung Bu Is, tuh nu bumina di ditu. Jawab Bu Asri sorana masih ngageter tanda ambekna caan reuro. Kumaha, Nani bener eta teh? Pak RT ayuna nanya Nani nu tungkul, bahaungna diteku keun. Moal ngajawab Pak RT, si Nani Maah da moal ngaku jiga hutangna ka abdi nu geus sataun diangles. Jeung ayuna Maah sakalian lah dibuka weh. Si Nani salain sok ngampihan Pak Dodi. Osok oge ngampihan bos pabrik coklat. Ngaranna Yogi, Pak RT. Naha ari ceule wong teh Susi nu kamarina menta duit ka Pak Dodi, ujuk-ujuk geus ngajega dina lawang atara rohangan tamu jeung tengah imah. Nempo kitu, Nani nu ti tadi oge beungutna geus sepa, tambah sepa. Enya, Pak. Terus ngajawab nu cikeneh ditanya ku Pak RT. Astagfirullahaladzim. Nah kitu kalakuan teh, Nani? Apes ke 40 suhunan mun imah ieu dipake sinah Maah. Pak RT meni kaget katempona bari nyapu keun panona ka anu ngariung jeung kaluar nempo jelema nu sakitu lobana hareu peun imah. Usir Pak RT. Bisi dicontohan ku nu lain. Kadini aya nu ngajorowok kitu di luar. Eta ali berlian mana? Jeung parfum bawa ka dieu. Diteruskeun ku Bu Asri nu ngomong kitu. Beungutna jamotrot. Enya, Bu. Ceuk Nani bari nangtung asup ka jero kamar, nyokot ali nu diteun-deun dina cepuk handa peun bajuna di lomari jeung botol parfum nu terus duanana diberekeun ka Bu Asri. Sakalian duit aing nu genep rebu. Mun teu, ku aing dilaporkeun ayuna Maah ka Komsek. Mainnya eueuh Maah, pan sia keur kuriak imah anyar di Jagabaya, Nani. Karek oge ali jeung botol parfum katarima ku Bu Asri. Susi, saharita ngomong Dewi kitu meni tarik. Harita Nani bener-bener kawiwirangan. Da sanggeus Bu Asri balik, manehna dititah ingkah ti imahna. Gegembol sawatara waktu cicing heula di imah indungna nepikeun ka imahna nu dijaga bayaan geus. Sedengkeun Pak Dodi nu awalna ka Arisma menta dianteurkeun ka imah kontrakan Nana Rahman, malah ku manehna dibawa ka Ciwidey. Ka vilana nu diukeut ka pamandian Ranca Bali. Pak, gening ka dieu. Risma nu tadi dibelejokeun heula urusan penting ka Ciwidey, kaget sanggeus mobil asup ka garasi hiji imah nu jauh ka ditu ka dieu.
Villa Pak Dodinu dibeuli 2 tahun katukang. Waktos naseep. Caak hanca. Urang simpen di handeuleum sium paragi nyokot ninggal keun, enjing urang sampeur Dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring. Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share. Atanapi di komen manawi masih aya keneh nu resepun kana dongeng, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios. Anu gereulis karasep anu hoyong carita kisah kasih dinamika romantis remaja. Mangga cobian carios nyambung bentang pasantren. Nutos sarpuh gemaos sieu maah bakal kabawa asa ngora Dewi. Kangge nu resep cerita misteri. Mangga danggukeun curup panganten atanapi carita silat bedog iblis di channel YouTube Mang Augustin.